anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun kadinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 paeh kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun kadinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teu daekeun kadinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyanena sararujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya Allahumma ya rafi'an darajat Allahumma ya rafi'an darajat Allah ieu teh lamun cek ahli bilagah mah termasuk kana tasbih ngan ieu teh tasbihna tasbih tamsiliyah panjang dongengna urang mun nyaritakeun tasbih lantaran tasbih ayat tasbih mursal ayat tasbih mujmal ayat tasbih mursal mujmal ayat tasbih balik ayat tasbih tamsiliyah lu teu mondok mah moal nyaho cak aing moal ja aing ge nu ngaji hese mantak santri haju parohoan deui asal ngadenge boja heueuh poho ieu lah nu kos kieu ngaranna tasbih tamsiliyah sok bisa dijadikeun pribahasa tasbih tamsiliyah mah lamun di alfiah mah sok aya tah nyaritakeun anu kaduhung teh anu kaduhung baheula henteu bebeneran kok kuari jadi kaduhung baheula keur mondok aing henteu nyan kuari dijadikeun ustad ka dieu hese ka ditu hese kaduhung makan tilok teh heula panderi kecuali tukang beca mah kaduhung teh heula can kaharti kan terus yang ngomong kaharti di mana nah iyalah tasbih tamsiliyah masuk disebut peribahasa mah Sunda paling loba Arab loba subhanul yaum rijalul qud eta peribahasa Arab subhanul yaum hari ini engkau harus menjadi manusia yang gagah seperti anak muda gantungkan cita-citamu ke atas langit eta Bung Karno rijalul yaum subhanul yaum rijalul god nanti engkau kelak akan menjadi pemimpin eta peribahasa singkil kuari engke bakal ngeunaheun engke tuh eta tah subhanul yaum rijalul god peribahasa lamun di Sunda mah loba jasa peribahasa teh lain lalagaan mun Melayu aya sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit naon eta hulu sia sia mah geus can ngarti geus seuri sedikit demi sedikit teh bapak urang sacek-cek jadi hulu sia jadi gede oh jaheuh nya salah sia ada lain kitu sia mah ke eta na bae nu inget ya bapak sia teh henteu janggung jadi sia sacek-cek sapeting kuari jadi segede sia ditimbang teh bode 70 kilo baheula na saeutik ban eta lah sedikit lama-lama jadi sia lain kitu salah tah mah sia mah nu ingetan nu salah bae kan cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok nah eta peribahasa samu bae aya deui peribahasa Sunda mambalaya loba jasa pacikrak ngalawan merak waduh pacikrak ngalawan merak mah pacikrak mah sapira manuk pacikrak ngalawan merak kajenting di puasaan 7 mulu dia moal menang sia kajenting kumaha ulah lamun urang jadi jelema leutik ayu ngahareupan jelema gede maning ulah dilawan sama cek urang Sunda mah pacikrak ngalawan merak sia ngana modar sia kokosodan eta pacikrak ngalawan merak masyaallah kemenuk merak teh aku kuncungan emang kuncungna anyar atuh tiba heula tah mah kurang Banten mah sia mah dia mah teu nyaho kuncungna emang nang meuli lain merak mah tiba heula gaya kuncungan asli berarti kuncungna sia bapak cikrak ulah dilawan waduh udah kadu ketemu kadu jeuh eta pan eta kadu ketemu kadu eta sarua
budak pariuk manggih ka kepas. Loba tah di Sunda mah. Budak ulah-ulahna naon sireum ge budak aya katincak-tincak teh mah ngegel. Eta peribahasa. Ulah kieu di mana sireum katincak ngegel? Paeh. Sia mah teh nyaho peribahasa. Wal masallah tu gaya. Masyaallah. Na ieu ge sarua bae Gusti Allah teh nganamsilkeun supaya kaharti ku urang ulah-ulah urang dihirupan deui ku Gusti Allah sabada maot taneuh geus rata kemudian ku Gusti Allah diturunan maul hayat dihujanan sadunya anu bentukna kos cai mani dihudangkeun kemudian cal-cal okos toge kala luar haju ngomong membahasana mimma raqadina hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun tah tadi di tamsilkeun ku Gusti Allah sakumaha kaula nu agung teh ngahirupkeun bumi anu tandus sabada katanduna satadunda katandusanana sabara taun mah haju ku kaula diturunan cai tina cai eta terus ngayem haju jararadi bubuahan berbagai bubuahan bisa dinikmati teh bubuahan teh nah kadzalika nukhrijul mauta kitu keneh kaula ge bakal ngahudang-hudangkeun jelema anu geus parareh minal ardi ti kuburan masing-masing ku kaula wa nafsu wa man amrana ba'suhum dihudangkeun deui ian dihirupkeun fil yaumil akhir engke di akhir eta teh kakawasan kaula ngahudangkeun jelema nu tatadina geus aya haju paeh haju dihudangkeun deui dihirupkeun deui leuwih gampang tibatan ngajadikeun kajadian nu tatadina sama sakali sakumaha kawasa kaula ngajadikeun jajadian nu diturunan hujan jadi kawasa kula ngahudangkeun manusia jelema-jelema nu geus parareh dihudangkeun leutik ka kos kitu mah masyaallah kekawasan Gusti Allah tentang pembuatan manusia teh kurang geus kanyahoan Kangjeng Nabi Adam bapa mak Kangjeng Nabi Isa mah aya mah bapa aya di lembur bojong mah aya emak bapak sarua teh kos Kangjeng Nabi Isa cerik datang ka imah kunaon neng cerik ieu beuteung cenah geus 5 bulan atureun mah biasa awewe mah lain kitu ceknya na bapana emang ka mana paeh teh naon teu tanggung jawab bojong tah kos kitu urusan berabe teh mah nu jelas aya tapi pelakuna. Nah iyalah para hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang engke bakal seperti kitu Allah ngajelaskeun kieu maksudna la'allakum tadzakkarun harapan naranjeun kabeh teh supaya arelingun geus eling iman bejakeun ayat ieu teh ka kafir bejakeun ayat ieu teh ka Yahudi ka Nasrani nu mantak dakwah mah lain cara urang di majelis taklim lain dakwah di masjid lain dakwah di kalangan mukminin mukminat tamah dakwah teh hanya untuk memperkuat keimananana doang bahkan lamun motifna teu beres mah lain dakwah tamangan sakadar hiburan dakwah mah tuh Nasrani di gereja dakwah cara sesiri sikti dakwah teh di gereja. Lamun urang nyaritakeun Syekh Abdul Aziz nu kamari ka urang teh dakwah teh di gerejanya nama tuh. Sanggeusna pasturna nanya 1 2 3 dan selanjutnya pastur tungkul, sanggeusna pastur tungkul, kemudian ditaranya kapan ku jamaah kunaon ieu pastur tungkul, nyana teu rek ngajawab sehingga didesak ku masyarakat nu aya di gereja. Sanggeusna didesak, cak nyana kalau saya jelaskan nanti kamu akan ikut saya. Biarin coba pengen tahu. Ketika ditanya apa itu kunci surga, wa ma huwa miftahul jannah, ditanya ku Syekh Hajid, begitu ditanya miftahul jannah timimiti Zabur, datang ke Injil, Taurat, Injil, Quran, miftahul jannah la ilaha illallah. Mantap urang ge osok miftahul jannah
la ilaha illallah ondo teman salat henteu teman bang teman ki pudoli teman gos kitu mah ya Allah ya Rabbi nyanya miftahul jannah la ilaha illallah coba gali ta la ilaha illallah iya mah pakai nong nang ning nong miftahul jannah hasil miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kabeli apaan sa belon teh coba tah mah kunci sorga udah sok ningong-ningong kabeli kunci mobil gua nah eta pastur langsung ngucapkeun mulai dari Zabur pasturna pernah baca Zabur, pastur pernah baca Taurat, pastur pernah baca Injil, pastur pernah baca Quran. Dari seluruh kitab samawi, miftahul jannah, la ilaha illallah. Maka dengan demikian, terserah kepada anda sekalian yang ada di gereja, saya akan masuk Islam di hadapan Syekh Aziz. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kunaon atuh lain bendu sa gereja asup Islam kabeh. Hidayah lain lalagan eta Syekh Aziz nu di urang teh lain lalagan lain jelema leutik asup Islam kabeh Syekh Aziz kaget engke kumaha lamun dipertanyakeun menta kala luar kabeh geus jadi muslim muslimah terus jana diondang asup Islam nya mun lain pangkat wali ieu meukeun cerita somprana moal bisa tah kabelah dieuna cek nyana tetap anda silakan masuk Islam tapi karena pemerintah sangat mencurigai dan memata-matai ketika keluar salib tetap dipakai. Rak di Amerika keluar tetap dipakai, kajero dibuka salat. Iyalah keur berjuang Syekh Aziz lain letik-letik jelema. Nah, iyalah kadzalika nukhrijul mauta la'allakum dakwahkeun coba di gereja, dakwahkeun coba di kuil, dakwahkeun coba di kelenteng, dakwahkeun coba di kalangan-kalangan Yahudi jeung Nasrani. Ieu karak dakwahnyaan ngan nu dakwah model kitu geus kudu pasagi. Ulah kudoli mah ulah kaput. Geus maningan ka Cisupa bae, ka Cikupa, ka Cisoka eta bae lah paling jauh Cisauk lah. Geus. Geus khawatir jangan lamun dibawa ke kelenteng khawatir. Kebalik lain mau berkat naon hinyoh deui. Aduh, Masya Allah. Jadi geus kudu kelas. Numantak ketika Gus Dur baheula masuk gereja, wow, dikapir-kapir ku kabehan. Cekula kok kitu amat sih teh jauhan sejarah para aulia Allah baheula. Gus Dur mah dakwah teh di gereja, Gus Dur masuk kelenteng, Gus Dur masuk. Ih, atuh geus teu roba-roba, cai laut dikamamatakeun ge asin bae. Campurkeun jeung cai darat, moal ngahiji, cai laut bae. Emas tetap bae emas, emang robah atau henteu sakali mas tolong. Iya tetap lamun geus teu robah kitu silakeun. Namun baheula Gus Dur wow dikapirkeun dianukeun tenang bae. Nyanana bendo atuh henteu sebab nyana geus nyahun ka Allah. Cuman sia disegerikeun ku Gus Dur geus nyahun ka Allah ngan aing deuk nuduh-nuduh sia. Buktina nu zarah sapoe teu kurang ti 10.000 sanunita. Dina kitab Maimuniyah dijelaskan tanda seorang diangkat jadi solihin atau jadi wali setelah maut jelema zararah kadinya tanpa dititah. Eta ciri. Di kitab Maimuniyah geus sanunitahan atuh zarah dari ka Paharto mah dititahan ge urang embung. Ye kiaina nu dititahan Kiai Golkar ye dibere minyak, dibere kecap, dibere duit atau dicokot. Zaratna kan datang ke hadap doa, ngonyeng balik. Isukna tahun isuk tadi bere tuh jarahnya nage. Teu kiai boloon deh sarua. Datang ka kuari geus dipersiapkeun pertokoan dan lainnya. Aya nu hayang zarah teu. Ketika datang ka dieu sekedar hayang nyaho doang. Anu maksud zarah mah teu saha nu ngahalangan Gusti Allah. Apa emang Soeharto jore? Wallahu alam ieu mah teu nyaritakeun jore jeung bagus ngan nu dicaritakeun bahwa zarah teh ieu nang Allah. Dititahan ka ibu mah embung bae, teu daek mah teu daek bae ka jeung kumaha. Nah, dakwahkeun. Mantak urang mah sebagai rakyat hayu bae kiai nu deuk dakwah di anu kajen ulah sok haju sombral ngomong segala kafir segala ulah antepkeun bae engke ge kadeuleu manfaatna di akhir. Ge anu henteu dakwah ka gereja ge modern Nur Kholis jadi abangan kos kitu jil.
jadi jaringan Islam liberal dikutuknya ku diritu ku mertuana lantaran mertuana kiai gede dilempengkeun teu lempeng dilempengkeun teu lempeng dilempengkeun teu lempeng sabodokeun. Masya Allah tak ilah urusan anak kadinya mah rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Numantak Abu Nawas mah nyana mah nyin pertanyaan ai endog jeung kotok heulaan mana. Aduh Abu Nawas sok aya bae heulaan endog ai endog mimitina di mana jeung mun kotok. Oh heulaan kotok ai kotok emang di keremana ku saha jiheunya eta mah hiji. Pertanyaan kedua cek Abu Nawas heulaan buah apa heulaan tangkal heulaan siki apa heulaan tangkal ye atuh heulaan siki ai tangkal mimitina di mana. Oh heulaan tangkal aya teh siki da di mana mun ngeuri tangkal eta sarua tah pertanyaanna heulaan endog apa heulaan kotok sarua bae heulaan siki apa heulaan tangkal dibulak-balik seuri bae Abu Nawas bodoh sia. Pertanyaan wali eta kos gitu eta pertanyaan wali pertanyaan Abu Nawas heulaan endog apa heulaan kotok jawabanana harese lamun lain wali deui kitu keneh heulaan siki apa heulaan tangkal. Nah iya keur nyaritakeun ayat fa anzalna bihil ma'a fa akhrajna bihi min kullis samarat kaula nurunkeun nu agung nurunkeun cai kemudian diturunkeun hujan haju jararadi fa akhrajna bihi kula ngajadikeun ku eta cai tina jadi tangkal min kullis samarat buah bararuahan buah bertah. Heulaan mana tangkal jeung siki heulaan tangkal tangkal jadi emang di mana jadi siki waktu heulaan siki cakeun. Tuh moal kapanggih lantaran eta mah ka Siti Jenar. Siti Jenar teh apa diundang ku wali sanga anu dititah ngundangna 5 wali. Begitu diundang, Siti Jenar segera datang ke Demak. Teu aya Siti Jenar cek nyana nu aya mah Allah. Bapak ahli hakikat. Hei Allah datang atuh ka ditu ka Demak. Allah nu aya ge Siti Jenar. Sia cak wali teh. Wah ya hese amat kakarak dipanggil Jenar jeung Allah datang. Kakarak inilah sosok Jenar dan Allah. Kurang lalu ceritakeun riwayat Siti Jenar kurang hayang seuri sakapeung ngan mun dibaca kuno bodoh rempan eta kos karari itu nya mah emang rahasia kewalian naon rahasia kewalian mah anang unung-uning. Nu bener sia ngomong mun teu nyaho ka anang unung-uning moal jadi wali. Aya hartina anang kumaha atuh sia mondok heula sakana tuh mondok yang jadi wali disepak sia ku aing. Camat yang jadi wali nyi teh mah. Bupati yang jadi wali mantak ketika para penggede datang ka Tasikmalaya ku Abah Anom diasup-asupkeun datang ka Abah Umar ku Abah Umar diasup-asupkeun torekat ahli-ahli torekat sareuri bae bab eta mah berarti kiai teh nyaho anang unung-uning. Coba cenah kiai jelaskeun atuh moal dijelaskeun ku aing bab siana teh marondok. Mondok heula moal samak di pondok aing dinya 20 tahun. Oh tuh cenah kaburu payah tuh payah masalah emang sia mah payaheun ieu. Eta dah. Iyalah pertanyaan Abu Nawas wali Abu Nawas heulaan siki apa heulaan tangkal. Moal dibejakeun ku aing teh mah. Maksudnya sarua jeung tadi siki jeung tangkal satu kesatuan bahasa wali satu kesatuan jadilah mun jadi siki nu bener jadilah mun jadi tangkal jeung bener lamun tangkal nu bener sikina bener bakal ngabuah nu bener kos kitu endog jeung kotok ulah dijawab hiji-hiji teh mah endognya kotok eta keneh lamun jadi endog lah nu bagus ulah calang anu aya di dieu makan caralang kabeh. Pun jadi kotok-kotok nu bener. Eta bahasa wali tah kos kitu mah. Sing jadilah mun siki nu bener, mun tangkal nu bener. Maka engke bakal jadi buah nu bener. Geus murid wali bakal jadi wali minimal mengenal wali.
kos kitu teh tiba lagi kumaha guruna sebab ayam murid teu ngaji deui cara Syekh gitu Burhanuddin urang lamun ningali tina manaqib Syekh Burhanuddin nu aya di Padang eta teh apan ngaguru ka Syekh Abdul Rahim Ansingkili anu baheula urang keur carita Aceh eta teh tsunami Aceh aya hiji kuburan sisi laut boro-boro ku cai ieu haseup ge teu daekeun ka dinya mah datang ka kuari eta teh Syekh Abdul Rahim Ansingkili lamun urang bertorekot bakal nyaho di dinya aya tah daftaran-daftaran wali-wali Allah di Aceh eta wow sakitu luar biasa ribuan 200.000 pae kuburan eta mah aneh ieu kuburan ieu cai masa cai teu daekeun ka dinya di dieu 3 meter di dinya kan aya jelema anu ngiuhan nyana ge kageteun kok cai kos taneuh cai teh daekeun ka dinya asubuhna ke Syekh Abdul Rauf mah masyaallah di dinya lah nyanena sarujud ka kuburan di dinya maksudna bersyukur aya sababaraha puluh jelema anu di makam dinya salamet eta teh Syekh Abdul Rauf Asingkili lamun urang nyaritakeun tentang para wali aya di dinya lain lalagat boga murid sa Syekh Burhanuddin 1 Burhanuddin 2 eta lah nu di Padang teh nu kuari lamun haulna rame di Padang ngahaulkeun Syekh Burhanuddin seorang waliullah emang nyana ngaji atuh henteu nyana ngahadam doang mawakeun cai mawakeun kopi mawakeun naon kitu ngaranna sendal emang nyeseuhkeun kebutuhan-kebutuhanana dalam sekian tahun teu ngaji-ngaji nyana mah salat ge iluan di tukang doang kunaon tuh diutus ka ditu kembangkeun agama di kula ngembangkeun naon atuh di ditu ngan di Ciduadok tuh ayo balik bisa ngaji mantap balik ti dia coba minta ciduh kaki pudoli mun teu bararau jengkol oh mah Haji Pendi mah ulah tah mah basa ngising karung sia ya Allah ya Rabbi kaget mamang marang di Ciduan ku Haji Pendi kok igoni dararatang ka dieu jeung wali mah araraneh lamun Mama Sobari ngaji ka Ki Holil Bangkalan teu ngaji haju balik bisa ngaji di Ciduhan doang iyalah modelna ieu keur carita kula mun nyaritakeun tentang manaqib rame Syekh Burhanuddin Padang eta ngahadang ka Syekh Abdul Rauf Asingkili nu kamari ketika rame tsunami kula mah atuh ajib mah ajib bae ieu nu sok dibabaca manaqibna masyaallah dibuktikeun ku Gusti Allah hiji nomor kadua masjid nu aya di Aceh ulah neuleuh masjidna patilasan saha makam nu aya di dinyana aya daftaranna kabeh dina manaqib wali-wali Allah teu daekeun ka masjid eta set di cai sakieu sameter ka masjid kunaon dak balik deui teu daekeun ka dinya aneh masyaallah urang lamun nyaritakeun gempa di Padang emang kumaha gempa di Padang teu kamari 3 gunung hiji gunung 2 gunung 3 gunung eta teh akan angin heula sanggeus angin terus oyag sanggeus oyag kan kikituan model gubrak model tamapan ala lajur heula sanggeus ala lajur brek berbas ka handap gunung kan dia kedalamanana 3 kilo ka handap deuk sanu ngagali mait ribuan memang deuk kumaha gitu nu dicaritakeun anehna naon masjid di dinya tengah-tengah kajadian nu dahsyat aman datang ka kuari kok bisa aman henteu ka dia pindah masjidna sekitar 700 meter nu mantak atuh mamang ulah ulin ka Citra deui ulin teh Citra Putri kos ka itu marulu nyeuh tukang jago anting ngebede sekali-sekali ke Padang coba buktikan mana masjid anu pindah ketika kejadian gempa masjid plek 700 meter pindah maha kawasa Allah apa masjidna ieu naon deuleu saha baheula nu ngabangun masjidna ahli Allah wali Allah berikut jeung kuburanana pindah ka dinya walaupun teu nyahoeun urang dinya di dinya aya kuburan pan teu maot wali mah hudang rohna ngobrol jeung wali deui oh kulalah pindah bae jeung masjid-masjid ajak wali pindah ternyata teh ya besi kaburu ka ditu kena gempa lah kula geus di dieu bae ngan ulah beja-beja nya bawa kula pindah ngobrol nyana kos urang bae kieu coba aya keneh ada urang kana waduh mah wali nanyakeun rokok Sebentar kula kaget lamun aya hiji wali jarak ka kuburan kos ngobrol ulah kaget nyana geus susu ulah dituturkeun
nyana bae bahasa naga lain cara bahasa urang damang kumaha itu muhun tas mana ya mang tas ondangan manya wali ondangan ya tukar itu naik organ tunggal burung tahu tukang karung kos gitu mah ieu keur carita aulia Allah batur teh nyahoeun ayalah wali nu nyahoeun indah tanyakeun coba ke ka urang Padang masjid mana tah ketika gempa nu pindah jeung kuburan ngan teu meunang dicaritakeun kuburan nu ditukangkeun mimbar wali Allah ketika dek dibangun ku salah seorang wali ulah cek nyana geus teu kudu titah ka ditu bae sebab eta murid termasuk murid Syekh Abdul Rauf Asingkili murid Abdul Rauf Asingkili Abdul Rauf Asingkili urang mana urang Timur Tengah tetep jangan mah habaib murid-murid da ajam loba jasa nu berkembang di Sulawesi di Banjarmasin di Padang murid Syekh Abdul Rauf Asingkili baca coba ge kurang kitabna Masya Allah gitulah mencerita tentang pertorikohan jadi lamun ahli torikoh keur nyana boga sejarah nah ieu mah keur carita indah masjid kitu Baitur Rahman eta kitu naon Aceh aman Syekh Abdul Rauf nasugan tersentuh ku cai henteu maha kawasa Allah ijang tanda bahwa ahli-ahli Allah teu maot dijagaan ku Syekh Abdul Rauf aya anu nyahoeun wali Allah Syekh Abdul Rauf hudang cai kaditu geus saputer eta doang cai 3 meter ka luhur jajanna mah penhanda di sisi jasa pantai sugan ku henteu beres tsunami Syekh Abdul Rauf gitu kitu ge Syekh Burhanuddin dan lain-lain sebagainya ulah kaget atuh masjid loba nu aman di Padang salah satu masjid waliullah pindah 700 meter urang mah tilok dibaca nu kos gararituna dianggap hayalan maju teu dipuat-puat di koran ge beusi engke kafir tersentuh kan kitu di urang mah aya unsur-unsur bae aya unsur-unsur bae nyaritakeun Syekh Abdul Rauf makamna henteu kena ge dibahasna anulah sebab di urang mah henteu murni Islamna haju nu ngaberitakeunana kapan eta teh Kristen mah lo di Kompas Kristen Merdeka Kristen mayoritasna ieu teh Kristen mentak berita-berita nu koskar itu diabai-abaikeun ku nyana berita-berita keanehan nu karomah maunah kecuali maonah eta na yela dawakeun kadzalika nukhrijul mauta la'allakum tadhakkarun bejakeun ka maha kawasaan Gusti Allah ulah-ulah ngahudangkeun jelema nu tadina geus aya nu tadina geus pernah dihirupan ku ari dihirupan di atuh mah babari sarua jeung mobil tabrakan di bagusan deui atuh ka bengkel gampang tah kos kitu mah ieu bae ge daerah nu tandus gunung mana sawah mana humak mana sakapeung waktu mah ku Gusti Allah teh dihujanan jaradi urang mun liwat ti Jidah ka Madinah baheula mah kapan Mekah Madinah teh lila urang kerencan aya jalan nu kuari maka ditu jalan teh ka aslina zaman baheula eta teh kapan ningali satu waktu mah tandus tatangkalan urang ka Mekah deui 5 tahun kemudian Masya Allah kaloba tatangkalan haju nu ngangon sapi nu ngangon onta nu ngangon embe loba lantaran loba tatangkalan ke 5 tahun deui ka Mekah kok tandus tatangkalan engke aya deui nang saha ngajadikeun eta teh ya Allah tinggal ke gambaran-gambaran tentang mukmin jeung kafir bakal dicaritakeun selanjutna diumpamakeun kana tandusna jeung suburna taneuh wal baladut thayyibu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون
takunan nasihin wallahu a'lamu bimuradi fa khadat makanna lahum ing kaum samud fa arjapatu gempa zilzalatu syadidatu tegeselinikan sangat minal ardi saking bumi wasayatulan petak minas samai saking langit fasbau maka dia kaum samud fidari ming dalam desane kaum samud jasimina iku kang tapak deku kabeh barikina ala rukabi gesekang dapat deku kabeh ingat si pirang lutut mayitin rukab gese lekang mati kabeh turkang tekuk ing pirang lutut batawalla maka mengarada tegese mengausorian sapakan jeung Nabi sallallahu saking kaum samud wa qala lan ucapi salih ya qaumi ya qaumi ingsun laqad ablagtukum ya teman-teman mustaqakan ingsun ing sira kabeh risalah rabbi risalah pangaran ingsun wa nasuhatu lalu isnala syaitan ingsun lakum gada sira kabeh walakin lan tetapi la tuhibbuna ora-ora sira kabeh anasina ingong kang nasihat kabeh melanjutkan lalakon kisah tentang kaum Samud anu dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam. Di awal kaum Samud anu sangat buang kawarah lantaran neruskeun kaum Ad. Gusti Allah diturunan Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam kemudian masyarakatna aya permintaan yang ngadatangkeun onta tina batu gede kalayan mujizat Kangjeng Nabi Shalih pamarti Gusti Allah eta onta kaluar tina batu tur langsung ngajurukeun anak nu anak teh kebal deui langsung gedena sarua jeung indung atuh masyarakat awam nu barodo urang handap kalangan bawah mah langsung bae berduyun-duyun iman ka Kangjeng Nabi Shalih nuturkeun aturan-aturanana hiji onta teh antepkeun ulah diganggu gugat fazaru hatta qul fi adillahi wa la tamassu bisuin masyarakat awam anu bararodo kaum cacah mah dihandap teh arariman kapanasan kaum anu dileluhur pemimpin-pemimpin pemerintahan terutama di kalangan kerajaan ieu kunaon jelema ngagelok kasih soleh maka tuh nyanangayakeun gerakan-gerakan anti soleh di mana-mana pamflet dipetakeun kuari loba aturan-aturan anti soleh tuh aya nanti pamarentah kacau balau negara ditendun eta pamflet teh dihandapeun tangkalambon dihandapeun tatangkalan teh bu dipasang-pasangkeun sakumaha kuari nu deuk pilkada deuk jadi DPR baheula mah di tanggal kayu teh kuntianak kuari mah gambar kiai tanggal kayu teh di tiang listrik gambar kiai geus puguh DPR nama jatah mah kuntianak lalakina ieu dibarengan dihijikeun jeung kiai ulah sok sedih jasana le gambar kiai kaujanan kaanginan make udang-udang deui kiaina ge jeung Habib sarua hanya untuk sebuah kepentingan masalah sih jeung nya jaing mah teman gambar ieu jaing mah henteu atuh teu naon atuh jaing mah maksudna ge lendek naon dengan duit kitu udah loba omong cenah ge macem-macem bae masing-masing bae sih. Sok aja tegar gitu tuh budak. Nah iya ganti soleh teh luar biasa terus bayakeun kumpulan sakumaha kamari di jalan iwati dibunuh ieu onta.
di samping merencanakan pembunuhan onta pembunuhan soleh nage tetap kudu dibunuh baik. Masya Allah karim. Sedangkan Kangjeng Nabi soleh kade ya onta teh kudu dijaga diantep sadaek nanyana lantaran nyana boga aturan sorangan ketika nyana kacai jang poe nyana khusus jang nyana unggul isu giliran masyarakat yang masyarakatnya moal ngaganggu lantaran ieu mah onta teh onta mujizat tuh susuna bisa jadi obat kesuburan jeung sajabana. Oh luar biasa tuh masyarakat mah iman ka Kangjeng Nabi soleh. Cik Kangjeng Nabi soleh lamun diganggu awaes supaya khuyakum mazabun elim bakal kadatangan siksa kate. Cik Kangjeng Nabi soleh rencana punya rencana di kalangan bangsawan kalangan pamimpin di kerajaan maka mulailah neangan jelema nu terkuat anu siap ngabunuh kana eta onta. Ternyata nu dijadikan pelor teh dua wanita nu dipake kahayang ku dua lalaki lantaran gelisna setan dinganana. Maka cek dua wanita teh kakak lamun hayang kakaula bogo kakaula ingin menyunting kaula kula mau pamenta iwati hiji aon tuh bunuh onta soleh lantaran bogo atuh siap bae ulah ning kakarak ngabunuh eta leuwih eta kakak mah siap bae atuh kitu nu bogo mah lantaran manehna jelema kaya maka neangan jelema nu bakal bisa dibeli. Ternyata aya seorang manusia anak zina ngaranna Ki Kudar. Maka Ki Kudar teh didatangan seorang geng anu luar biasa ye. Asalnya nama dibere pameulina bae. Sakumaha kahayang Ki Kudar bakal dicumponan maka Ki Kudar siap untuk membunuh onta soleh. Bahkan Kangjeng Nabi soleh nage siap untuk dieksekusi. Wih, pohar Ki Kudar. Maka kaum Samud anu sepakat sameme ngayakeun pembunuhan onta teh ngayakeun undang-undang anti soleh. Bahkan sababaraha tokoh masyarakat anu iman ka Kangjeng Nabi soleh dipanggil dijeburkeun ka penjara digebuskeun ka penjara. Masyarakat teh diembargo ku pemerintahanna sorangan. Roda perpolitikan jeung perekonomian teh hajat disalurkeun ka masyarakat ku sadome hasud. Lantaran Kangjeng Nabi soleh loba pengikutna maka masyarakat teu meunang migu jeung nuturkeun ka Kangjeng Nabi soleh. Perekonomian ku pemerintah sorangan dibatasi. Ditarangkepan jelema. Bahkan isu nu geus santer Nabi solehna akan dibunuh. Ya Allah. Akhirnya jadi akalun saya titilah sekian puluh ribu ratus ribu masyarakat teh anu iman ka Kangjeng Nabi soleh lumayan tapi ente cara Kangjeng Nabi Daud teuing ente cara Kangjeng Nabi Hud teuing nu iman ka Kangjeng Nabi soleh aya 4.000 manusia. Deres mah deres ya. Deres. Tina sekian ratus ribu manusia nu iman ka Kangjeng Nabi soleh 4.000 manusia. Tetap nyada maka junting di kuku mah aga iman mae bunuh masalah geus pokona. Nu penting ulama syahadat kula asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna shalihan rasulullah. Wah, loba nu dibunuhan masyarakat. Jadi orang tiba heula lalakon gos kitu. Kumpulan masyarakat untuk siap menyaksikan dibunuh onta Kangjeng Nabi soleh ku salah seorang manusia anu dibuli siap untuk membunuh onta tersebut ngaranna Ki Kudar.
udang kunyana onta sehingga udah dikupat kapit kunyana pedang kupat kapit langsung tublas kencit kuki kudar baiklah onta anaknya dikejar tetapi anaknya dikejar lompat ke mana lompat ke gunung begitu lompat ke gunung lompat ke batu nu pertama teh batu nu pertama muka nyana asup ke jero sanggeus asup ke jero nutup deh pak asup ke jero eta anak onta teh asup ke batu nu pertama ngaluarkeun onta iyalah nu bakal keluar hewan ti batu eta di akhir zaman anu bakal nulisan manusia kafir mukmin dabah teh geus moal bisa dihelak dengke di akhir zaman mimiti lafaz Al-Qur'anul Karim bakal ditayakeun ku Gusti Allah urang muka Quran kaget Quran ka mana hurufna dibukaan Quran teu aya neangan deui ka lamari buka deui teu aya kaget nanyakeun ka tatanggana nyokot Quran teu aya rome bakal eueuh ieu huruf Al-Qur'anul Karim tinggal aya jelema nu hafizul Quran eta jelema nu hafizul Quran teh ditita maca Quran urang ngadaengkeun nyana nu teu talar ngadaengkeun nyana cuman umurna sakedeung teu kebal mararaot anu talal Quran tinggal paling nu talar kulhu kayak gitu teh nu talar bangsa kula bil falak binas anu bangsa lam yakunil teu katalar teh hese pabeulit Iqra lam yakunil hese eta mah pabeulit biasa sanajan ini tuh watini ge pabeulit watini wa zaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin aqul khalaqna insana fi ahsani taqwim summa radadna wa asbalna illa alladziina amanu sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr ngacak teh budak geus atuh nu talar Quran ge nu bangsa nu tatalar Yasin tabarok bangsa di maota tinggal biucak-cak buricak tapi mah gancang caritana timbul dabah eta berarti ti Yordan ke muka deblek keluar dabah eta nah iyalah nyana bakalna dibere ku Gusti Allah patlot eta patlot nulisan jelema kafir mukmin atuh kadang katara di dieu sia kafir sia mukmin aya di dieu teu bisa ngahelak deui teh mah masyaallah kari ieu dabah nu eta masuk ka batu deui tinggal onta nu ieu anakna masuk ka batu onta nu ieu mah pae faqulna qatawatau an amri rabbihim wa qalu ya salihu tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin ayana kaum Samud merencit onta atas nama kaum Samud padahal nu mencipta maki kudar dengan perintahan kaum Samud rame-rame terutama para malawi yakni tokoh-tokoh pemerintahan pembesar-pembesar di negara eta harita dipaehan kuki kudar wa taulalacut kaum Samud anam rabbihim tunda perintahan pangeran untuk kudu-kuduna dirawat dimulai diamankan endahan dibuang kawarahna kaum Samud luar biasa terpercaya karena karasulan jeung kanabian kanjeng Nabi Saleh alaihi salam bahkan wa qalu ngaromongna Saleh itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin datangkeun coba ka kami kabehan ye jaon geus dibunuh nucak sia cenah mun dibunuh bakal datang siksa ina datangkeun coba siksa bima ta'iduna janji anjeun teh ayo ingkul kabinal mursalin mun maneh memang benar-benar mursalin datangkeun siksa naon ayo ambo
ya Allah ya Rabb cekang yang Nabi Isa cekang yang Nabi Soleh tamat tahu sok sesenangan mana dalam rangka 3 poe deui bakal datang siksa Soleh lalu bawa ngomong kuari bae kuari datang 3 poe segala naon lah pangeran bodoh amat ambo cekang yang Nabi Soleh tetep bae pan kaula mautusan Gusti Allah maksudna diantarekeun datang ka 3 poe lamun teu aya perobaan 3 poe kakarak datang siksa deuk dikumahakeun cakaona deuk dikumahakeun kieu cekang yang Nabi Soleh dina 3 poe tengke urang deuleu perkembanganna isukan isfarat wujuhum bakal kararoneng wajah Delebay isukan berubah wajah bakal koneng dina poean kadua ihmarat bakal beureum poean katilu fil yaumi salis iswadat hideung tah geus poean katilu hideung poean kaopat kakarak turun siksa deulekeun ayo jangan ulah ngomong meleh ngadenge sia siksa coba isukan koneng teu beungeut kami Jinlah sajeroning nang tangan ka Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi Soleh naku Gusti Allah tita kaluar ti negara Yordan wahai Soleh mane berangkat jeung pengikut mane aya sabaraha bae diperkirakeun aya 4.000 manusia loba harita sok berangkat keluar ti dinya deuk disiksa cek Gusti Allah ku aing bakawarah ieu manusia kamana abdi kudu berangkat Gusti Palestin didinya eureun di Palestin cicik lamun geus datang ka Ramlah Palestin maneh berangkat ka Suriah ka ditu amankeun lantaran anu bakal digoncang teh nu bakal disiksa lain eta bae sababaraha daerah berangkat gerak ka Palestin di Palestin sapoe 2 poe berangkat ke Suriah Kangjeng Nabi Soleh langsung pidato para umat kaula nu aya di negara Yordan nu jelas di Petra di dieu jeung di ditu di Madain Arab kaula hanya memberikan informasi bahwa siksa 3 poe kaharep bakal datang maka kaula deuk ngajak kanu iman ka kaula instruksi ti Gusti Allah urang teh kudu berangkat ka Palestin siap-siap kuari kade wah jelema nu iman bebeh nuturkeun Kangjeng Nabi Soleh Yordan Palestin deket jasa urang lamun ningali ieu Yordan ieu Mesir ieu Palestin di dieu teh tah aya Aqabah 3 negara urang kadeuleu bisa urang aya di tungtung Yordan kadeuleu Mesir kadeuleu Palestin kadeuleu lampu-lampuna katingali ieu Kangjeng Nabi Soleh kita berangkat tadi dinya set ka dieu nyebrang ka Palestin daratan teu lautan daratan berangkat kabeh masyarakat Yordan leh di kamarana leh ngungsi emang aya naon bakal disiksa iraha 4 poe kaharep isuk bakal koneng banget isuk kadua beureum katilu hideung osok macem-macem meleh tiba heula ge jana teh karar itu atuh beureum aja teh berjamaah kabehan ieu mah bakal babe mah deuk disiksa leh sok lalamunan teh sok teman-teman amat leh teh kami mah berserta anu iman ka kaula jeung ka Gusti Allah kami neuk berangkat aya sabodo atuh deuk berangkat mah kami nadaan di dieu siksa yang nyaho coba tapi lamun kami teu disiksa wah sial dibunuh ku aing gimana bae ayana kami geus mempersiapkeun manusia-manusia anu bakal ngabunuh maneh ayo berangkat Kangjeng Nabi Soleh ka Palestin lempang dirinya ke Palestin teh jadi kesanajan deket ke pandari lempang mapan meureun 4.000 manusia anu iman mah teu lain setik waktu
datang kaisukan bener masyarakat pina banget nakara roneng kabeh sini tunjuk beget sia koneng sia koneng emang aing koneng oh neng ngaca tuh itu koneng ika roneng kabeh bungut koneng tias kabeh ulah-ulah bener ya si soleh ya ekos karari mah aja omongan ngeceknya nih cenah payan ka hiji koneng ieu bener ya sana para rias kieu tapi jangan percayalah orang ulah wakalan ulah kepercaya kadenge kabar berita ka Kangjeng Nabi Saleh bahwa beungeut-beungeut umat nu aya di Petra teh kararoneng tuh berarti jadi ya siksa kajen ku kumaha Kangjeng Nabi Saleh na geus indit jeung nu iman masyaallah poean kadua bareng kulit manusia silih tunjuk sia beureum bober rame di negara Petra teh rame harita teh urang bareureum kieu teh panmeureunana cek si Soleh teh cenah bakal datang siksa mimiti karoneng ngaju bareureum ieu urang geus kieu kumaha apa iman bae kitu ka Soleh aya penasehat hukum Yusril bereunda ulah waka iman atuh tunggu sapoe deui cek Soleh teh sapoe deui ulah rajin atuh urang gengsi kudu iman mah tuh atuh gengsi ontak geus dibunuh ku urang solehna bakal dibunuh ku urang ada urusan siksa-siksa ieu tahan bae siksa naon sih coba jatuh urang lah sapira siksa meureunanan paling ge meureun datang batu kerikil-kerikil atau angin-angin atuh urang muntah yang bae sih penasehat hukumnya hebat jasad nu ngaulah-ulah kana iman bener Datuk iya bener ulah datang ka iman atuh padahal hate mah kabeh ta masyarakat ieu bener kajian ku kumaha soleh bener ieu poe hidung kabeh beungeut masyaallah harideung beungeut teh harideung we ngarobrolnya berarti orang isukan siap disiksa ieu bener soleh ieu kumaha atuh ieu urang siap apa disiksa apa iman bae ieu gengsi kudu iman ka Kangjeng Nabi Saleh mah orang gengsinya lagi geus eueuh deuk kumaha coba ayo geus kieu urang lah coba hayang nyaho isukan deuk kumaha coba datang ka PK4 mulai oyag-oyagan taneuh hoi aya lininya bener lini urang ka mana ya tahan lini sakieu ieu di luhur galedeg tadi jekung bedug sama ya kos gitu mah kilat sing burinya jegar sing jalegar galedeg sing jalegar bayangkan ku orang-orang kakarak aya galedeg hiji duh bae ge sakitu poharana budak letik masawan budak gede ge hajuna ke pemajikan tuh dipegat-pegatkeun tamasawan tadinya pelampiasanana sing burinya jadi di luhur teh kilat jeung galedeg dihandap digoyang-goyang ku Gusti Allah eta bumi teh ya Allah ya Rabbi jelema terus lompatan ka kaler ka kidul kawetan anu tabrakan nyana jeung nyana jeger ya manusia tidinya tuh ku Allah digedog-gedog we terus kaderenkeun ka digedog di luhur kilat jeung galedeg sing jeleger geus beol nu bisa kukumaha tuh terus diputar ku Gusti Allah langsung digedog terus bae digempakeun ku Gusti Allah das galedeg sing jeleger teh pluk kuari mah jelema nu hurup saurang-urang acan kabeh ngusruh nu mantak fakhazat umur rajfatu fasbahu fi darihim jasimin maka Allah nyesat nyiksa ngeunaan ka kaum samud al batu gempa anu dahsyat zilzalatus syadid
lini anu luar biasa orang gempa kakarak 5 hektar 6 hektar 7 8 hektar geus kieu kajadian anak urang lamun nyaritakeun kamari gempa bumi anu aya di Padang datang ka kuari cenah kajeroanana 3 kilometer eta teh jelema setelah dikeker teh jelema aya di jeuk kedalaman 3 meter 30 kilo lamun 3 kilo berarti kan 3.000 meter sabaraha ribu manusia harita nu gempa di Padang urang lamun nyaritakeun berbagai gempa nu laletik mah Garut diri tu gempa Kula di Garut teh tepan eta aya jalan kareta kitu tah ieu kan pegunungan di dieu tah gunung nu belah dieu teh kapan nimpa kareta lantaran gempa kan di dinya dedengkeun di dieu kapan loba manusia emang jelema di dinya mah tilok saralat judi malulu Cina dilongsorkeun ku Gusti Allah gunung ti luhur kana brek datang ka kuari kapan eta sabaraha ribu manusia teh diangkat anu di Sukabumi nuku urang kadenge mantas tsunami Aceh harita digempakeun deui ku Gusti Allah lantaran jelemana tukang kredit malulukan di dinya digempakeun ku Gusti Allah datang ka kuari teh diangkat sabaraha puluh manusia Tasikmalaya urang lamun nyaritakeun anu laletik mah anu gedene Padang sabaraha ribu manusia ieu gunung tidinya dikadinyakeun ku Gusti Allah sedengkeun ieu kapan masyarakat tidinya ribuan imah gunung nu ieu ka dieu tadina kapan digoyang-goyang heula urang nu mengaritakeun tentang di Padang sarua digoyang-goyang heula goyang Karawang mantep goyang gunung nah kunaon eta gunung gadarinya kabeh tadinya beras bisa dibayangkeun ku urang masyaallah karim ialah fa'akhadhathumur rajfatu diabadikan di Al-Qur'anul Karim kejadian tentang kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud urang bisa maca batin urang bisa nerawong komo lamun urang geus ka Yordan urang geus ningali ka Petra oh ialah ditinggal kaum Kangjeng Nabi Samud mun urang ka Saudi Arabia kemudian berangkat menuju Syria belakang kiri non gitu ke utara dirinya ke Pelaya Madain nah dirinya ge sarua kayak gunung-gunung anu dipatri dipahat dijadikeun bangunan-bangunan masih diabadikeun datang ka kuari urang bisa maca mun urang ka Yordan atau urang ka Saudi Arabia bisa neuleuh pahatan-pahatan kaum Kangjeng Nabi Samud kaum Kangjeng Nabi Saleh yakni kaum Samud ialah Al-Qur'an fa'akhadhathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin dihandap digoyang dilinikeun digempakeun anu luar biasa di luhur wasaya petak gledek minas sama di luhur ti handap bayangkeun ku urang sing celegirna ti luhur sing burilakna ti luhur dihandap terus bahkan suara-suara gemuruh wah anu hese dicaritakeun anak cakaol ulah kudu digoyang jeung galedeg ngadenge suara na doang ge urang kudu pae ku dahsyat-dahsyat ngadenge suara gemuruhna bae kudu pae jadi padange kapan aya suara heura eta teh kadenge gemuruhna suara teh kabeh ge kaget ieu teh suara naon di luhur lain di handap lain suara deuk aya tsunami kapan suara sarua bae teteh suara kos gitu misteri teteh suara kos Gunung Galunggung Tasikmalaya waktu kuda di Garut harita teteh kapan cek kurang Tasik na aya suara heula guru-guru dugan aya kaget kabehan ge orang Gunung Galunggung dibere suara heula nu mentak wali Allah mah dibere tanda-tanda lamun teh mah aya gunung kemudian hewan-hewanna tarurun teh berarti deuk disiksa urang kita hewan-hewan tarurun eta teh ngabejaan ka para wali Allah mah ku bahasa isyarat hewan anu pahameun wali Allah mah sarua jeung utusanana bahwa geura kaluar ti dieu lantaran dieu teh disiksa mungkin orai mungkin binatang-binatang nu aya di leuweung atau di gunung kaluar eta ngabejaan entak sing hade bisi di lembur urang aya orai aya monyet sing hade eta utusan Allah
barang disiksa ku gempa dihandap linian luar biasa luhur kilat jeung galedeg sing jeleger fa asbahu fi darim jasimin maka jadilah kaum Samud di negaranya di desanya jasimina bergelimpangan tapak dekum mayat-mayat geus teu berdaya barikina ala rukab geus urut-urutna manehanana nentang ka Gusti Allah kuari mayitina rukab teu berdaya sing bergelimpangan bertekuk lutut dekat saha muntayang wae kabeh Masya Allah kos gitulah masyarakat jeung umat anu nentang kana mujizat tentang ka Kangjeng Nabi Soleh khususna ku ari ge lamun urang nentang ka Kangjeng Nabi urang atuh moal teh ku Gusti Allah disiksa ngan disiksa na ku Gusti Allah cepolan-cepolan urang di Tasikmalaya Gunung Galunggung kemudian kamari tsunami Aceh di dia ke Pangandaran ditangakeun deui tsunami kemudian atuh kuari di ditu di Padang gempa bumi Sukabumi Cianjur Garut terus loba-loba di Banten ge atuh aya seetik ieu teh mere pepeling ka urang kades ya lamun teu nurut ka Al-Qur'anul Karim diludeskeun ku aing cek Gusti Allah. Untung masih keneh aya jelemaan ibadah ka Gusti Allah ikhlas tanpa pamrih anu ti peuting hudang mandi kacai tadarruk ka Gusti Allah aya keneh nu maca Quran tengah peuting ngalengis ka Gusti Allah zikir ka Gusti Allah cacak geus nu kitu ningali kahirupan kuari masyaallah dedengean urang di berbagai sektor korupsi di berbagai daerah pamalingan di berbagai penjuru pemabokan di berbagai daerah perzinahan ieu kan ngaranna ngundang tsunami ngundang siksa geus teu daek ngadenge ka ucapan kiai teu ngadenge ka Al-Qur'anul Karim di mana bae kuari mah mabok zina maling korupsi pemalingan nu kamari mah urang ngadenge sakadar maring HP jeung sepeda ningkat kuari kana motor mending lamun jelemana teh dibunuh deui silih bunuh kuari mah pamalinganana gara-gara dibeulem kemudian kuari mah nu malingna ge atuh geus dibunuh deui bae aju kuari ka mobil leudeureus mobil anu jarore mah mobil bagus dipaling keneh bae termasuk angkot ge dipaling bae kunyana angkot dipaling truk dipaling ieu mah kuari mah jadi pamalingan kabehan urang adenge nu maling ngeri kuari mah kaluar ti peuting sorangan geus teu wani lantaran berhadapan jeung pamalingan pesto pan kuat ieu jadi nagara naon di urang teh masyaallah karim lamun jana ngomong hei sia kunaon maling bae ulah loba ngomong ya urang mah maling sakieu di luhur miliaran oke nya sakana teh aing mah maling motor ge udak-udak aing nyana ngaling urang teh dikukumahakeun saha si eta coba ngomongkeun si eta saha bejakeun lah kono eta atuh jeung berekan pamalingan gawe ya Allah ya Rabbi ya fasbahu fi darihim jasimi kuari manggeus ambalayah bangke-bangke berserakan puluhan ribu ratusan ribu Kanjeng Nabi Soleh lagi saya di Palestina kemudian berangkat ke Suriah idina ku Gusti Allah kita berangkat dari ka Yordan kita ningali kayaan umatna jeung kita cara ricing deui eta masa kadar menghindar tina siksa doang maka Kanjeng Nabi Soleh teh ceramah deui wahai dulur kabehan bahwa urang teh instruksi ti Gusti Allah kita balik deui ka ditu ka Yordan kita cicing di Yordan bae tetep berangkat deui di Palestina gitu nanti Suriah ke Palestina
datang deui ka Yordan deket sih kan deket-deket ya antar negara kuari baheula ngahiji kan baheula makan Yordan Mesir ngahiji ngan sakadar aya Palestina doang Palestina Mesir tah eta aya Israel Mesir eta mah negara kuno tembel anu kuari mata bangsa Dubai Abu Dhabi kemudian Yordan eta mah negara anyar sagara Kuwait eta mah anyar pemisahan nah orang ieu mah jadi ke negara anyar baheula mah hiji bae tot Mesir belah itu Israel Suriah Sam baheula tah mah negara kuno tah zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Sam Syria nah Kangjeng Nabi Soleh balik deui umat diajak kabeh sebanyak 4.000 cek Kangjeng Nabi Soleh urang deuleu coba ieu tatangga urang kawau urang leluhur urang nu kamarinang tangan kana siksa Gusti Allah urang titah balik deui ka ditu supaya berangkat deui begitu berangkat datang ke Yordan Masya Allah karim jelema geus bararau nu ngaringkuk bae ki aya anu kitu geus potongan manusia paehna ye macem-macem nu mendak fa asbahu fi darihim jasimin aya anu ngagoler aya nu nangkarak aya nu nangkup aya anu diuk aya anu woker ki macem-macem nu ngarengkol iyalah jelema anu disiksa ku Gusti Allah datang Kangjeng Nabi sallallahu kadunya fatawalla anhum ngabalir Kangjeng Nabi Soleh ti kaum nagola cek Kangjeng Nabi Soleh padahal mah geus maot tapi Kangjeng Nabi Soleh titah ngomong ku Gusti Allah ya kaum wahai kaum kaula laqad ablagtukum risalat rabbi jelas kata yakin kaula geus sampaikan ka anjeun kana risalah pangeran kaula amanat pangeran kaula wala sahtu lakum kaula geus ngasehatan ka maraneh kabeh kade kudu percaya ka kaula bahwa ku teh utusan Allah ieu onta sebagai mukjizat lain sakali kula terus bae ngasehatan terjadilah kos kieu walakin la tuhibbuna nasihin tetapi anjeun teh hayang tersep karena nasihat akibatnya disiksa model karena gitulah Kangjeng Nabi Soleh nyarita diabadikeun dina Al-Quran sehingga orang bisa nyaho ieu teh kapan keur ngabeberah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Kangjeng Nabi dicaci maki diciduhan Kangjeng Nabi bahkan direncanakeun deuk dibunuh nalangsa secara manusiawi Kangjeng Nabi teh begitu Kangjeng Nabi nalangsa dibere dongeng ku Gusti Allah caritaan Kangjeng Nabi Soleh barang adenge caritaan Kangjeng Nabi Soleh Kangjeng Nabi urang ngaragap dada orang can sakumaha urang mah tuh geuning Kangjeng Nabi Soleh mah pohara jasa jadi ngarasa leutik Kangjeng Nabi dicaci dimaki dirusak sahabat dan lain sebagainya Kangjeng Nabi narek dibunuh diusir eta Kangjeng Nabi ngarasa leutik lamun deuleu ka Kangjeng Nabi Soleh alaihi salam diabadikeun dina Al-Quran tentang kaum Kangjeng Nabi Sam kaum Nabi Soleh yani kaum Samud ucapan Kangjeng Nabi Soleh na ieulah fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalat rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna nasihin kaunikanana aya dua manusia nu hiji awewe nu hiji lalaki keur eueuh di dinya nu hiji lalaki ngaranna Kiargolnya nama keur ka tanah haram Mekah anu hiji deui awewe nyana keur nyaba keluar daerah dinya begitu ngadenge nu awewe bahwa disiksa di lembur eta awewe eta hayang nyaho coba kos kumaha si siksana barang datang ka dinya lantaran nyalawat teu iman ka Kangjeng Nabi Soleh eta gempa aya deui jangan gempakeun sorangan doang gua ada sing jeleger deui
sakumaha tadi mah padahal jam sorangan doang. Wah, sebabnya bertanya-tanya kos kumaha sih siksana di jero hatenya teh kos kumaha datang ka ambalaya ki isi siksa kos kumaha ieu gara-gara teu iman ka Kangjeng Nabi saleh aing ge teu iman kos kumaha dibuktikan ku Gusti Allah suara wah si jelegan tubang wah goyang di handap berapa tinggal kiar gol nuker aya di tanah haram Mekahnya nangak denge bahwa negara dua negara disiksa hiji di Arab padain nomor kedua padain soleh nomor kedua di Yordania nyana hayang gegeraan bae balik ka ditu hayang neuleu sarua jeung nu tadi di kos kumaha cenah eta siksana coba aing hayang nyaho padahal mah nyana lamun cicing bae mah di tanah Mekah atuh aman nyana moal paeh tah urang mah make padahal mah nah naon ge urang mah sok make padahal mah bae padahal tuh geus moal bisa geus aya qada jeung qadar Allah qada adalah laksanaan Gusti Allah di alam itu qadar ketentuan Allah kuari ngahiji qada jeung qadar moal bisa aya anu nabrak kana takdir sanajan urang bertadbir usaha urang kukumaha ge moal bisa ngarobah kana takdir Allah subhanahu wa ta'ala urang mah hanya bersyariat doang talamun urang cep inget kadinya atuh geus takdir beuh eta budak tabrakan cak aing ge tadi beuh tah si budak rarasan aing bakal tabrakan tah budak lamun henteu kenceng mah meureun moal tabrakan teu bisa kitu henteu bisa kitu tetep bae emang geus di dinya meureun ajalna kajian kumaha ge mun teu bisa kokoseran indungna ceng aceng teh gara-gara naik motor cak mah ge ulah kenceng-kenceng beuh lamun aceng andai kata teu kenceng mah meureun moal paeh tuh urang mah aya andai kata bae mah tetep bae teu bisa kayak geus takdir ti ditu da kos kitu ya aing sebenarnya mun baheulana teu kadinya mah meureun moal kawin jeung si eta nya jorenya peke gara-gara aing ngaju cicing di dinya ka baheula teh diajak ku babaturan aing gadara itu hanjakal teu bisa kitu emang geus qada ti ditu tulisanna bakal kawin jeung si eta atuh teu bisa geus bae ku ari mah mending bersyukur bae geus jore urang usapan jorena batu cincin ge jore jadi herang batu cincin menang meuli di dinya dipuri jaza waduh hideung digosokan coklat setik digosokan bogal peuting atuh herang atuh pamajikan urang ge kurang dilelapan urang dibagus-bagus atuh herang majikan urang ieu mah tun mantak henteu kadeuleu bagus teh mah kos batu cincin diantep jeung garogek pandian ke orang pemajikan ka dieu sia ku aing dipandian gari-gari beunang ge ku aing dek diusapan ieu aing meuli panggosokna tuh gosokan 5.000 aing meuli ya pandian kurang diuyab geus pukna ulah hese-hese geus pokona mah make eta teh naon garang-garana baheula mah pare teh sabu pare dibeulum wah ieu kan kumaha ieu mabukun ti anak cak urang teh ieu beres di sabunan mah diais urang memajikan urang aju urang eta kuari digosok sat panpa iya berang atuh lain herang ledeh ieu mah sapoe dua poe pamulikeun urang parfum nu bagus atuh naon kitu ngaranna wedak ieu mah wedak mah keli bekel nya ngahutang deui kalina ge dek gelis kumaha atuh bedak keli tetep parang ti dampal dikabeungeutkeun keli mah parang ti dampal dikabeungeutkeun teu beres atuh nah nu bagus emang nu kos kumaha kiai dalah kolot baheula meuli di pasar kemis anu baruleut teh eta di caian eta nu hebat mah tah mah kieu leuwih parah tah mah kos kitu baheula mah aya di pasar kemis tu baruleut teh datang ka imah aja di caian angel jasa eta ka ieu ngaranna teuas jasa Pak menang di Gunung Karang masalah tah mah meureun bisa pakai badut cincin eta lamun kuari mah eta parfum ngaranna
terus dipakai sawak-awak mandi aju digosokan daki benang kabeh. Ya teh baheula aya kos kitu eta. Nah, jadi sengit awakna belikeun ku urang baju nu bagus, anu rapi. Wih, melilipan anu hideung-hideungan. Masya Allah, tuh urang ieu dipandang ku urang jas ieu geus dibagus-bagus ke jajore bae heran ya. Teu daek robas ya. Ngan rada deres bae kudu rada aya Luis ya ieu. Bae digosokan ge rada aya Luis. Jadi maksudna aing lamun mamawasia teh teu disaha-saha. Kan eta mah kamari ieu mah mun ku aing dibawa ke kondangan, aing babaturan aing ngomong aya teh saha. Saha deui eta pamajikan oh sugan teh pembantu tah aing ngadenge kos kitu tah. Ih, saya rada Luis bari mah. Tetep urang nu sangat tuh diurus urang. Sia mah awak ieu kan rada gede. Ajur rada pendek, geus aing meuli kunaon bude jasa ieu. Jadi berarti kan hampir kos barong lah sia ieu. Masya Allah Karim. Nailah diabadikan dina Al-Quran tentang kaum Samud anu dipimpin ku kanjeng Nabi Saleh alaihi nusa urang deui nu aya di tanah haram kiargol ngaranna lantaran ngadenge bahwa negarana disiksa nyana datang bener kabeh pemajikan anak tetangga. Wow, Gus Darku nyana ngacerit anu luar biasa. Bertanya-tanya saruanya naga ieu si kumaha siksaanana datang ke pararae kabeh. Datang ke bangunan-bangunan ngan sakadar bangunan gunung bae anu henteu dirobajang diabadikeun ku Gusti Allah. Adapun nu lain-lain mah nu di dataran rata, anu di macam-macam beak bae geus kabeh teh ku gempa. Nyana bertanya-tanya dahsyat amat kos kumaha siksana sih ya. Mulai wer wah naon ieu cek nyana ieu mulai goyang-goyang ih kieu puji si goyang kieu naon ieu meureun ieu siksana ieu kos kieu meureun kos ieu teh sabaraha di luhur mulai kilat mulai wah gua ledek sing cilegan jang maehan sorangan doang lantaran bertanya-tanya kos kumaha siksana sih maka ku Gusti Allah dibuktikan disiksa deui model kos kitu. Mendekang yang Nabi begitu berangkat jeung para sahabat ti Wadil Qura terus melalui Madain Saleh. Kanjeng Nabi memehna dongeng tah ieu teh kaum-kaum Kanjeng Nabi Saleh nu baheula disiksa. Ieu teh Saudi Arabia, ieu Madinah terus ke belah ditu ka Kaler. Ti Kaler tidinya teh aya Wadil Qura, ti Wadil Qura nanti engke teh belok ka kiri, tidinya aya pegunungan ngaranna eta pegunungan teh pegunungan Madain Saleh. Kanjeng Nabi nyaritakeun ieu ti Wadil Qura datang ka ditu si hade urang ulah aya anu lalagaan hiji. Nomor kedua ulah aya nu aplen-aplen kudu dicepetkeun sebab ieu daerah siksa baheulana. Mulai cek Kanjeng Nabi berangkat dicepetkeun kuda ge dicepetkeun. Teu meunang aya nu aplen dinya sebab ieu daerah siksa Allah baheula. Ulah sok nanyakeun kos kumaha siksa cek Kanjeng Nabi. Lamun nanyakeun siksa kos kumaha awas. Wow, datang ka nyebrang ka arah Kanjeng Nabi. Stop. Handapeun tanggal kormat. Etalah gunung-gunung nu tadi kurang kaliwatan di belah dieu ti Wadil Qura tadi etalah kaum Kanjeng Nabi Saleh kaum Samud nu disiksa. Sahabat ngap-ngapan. Aduh, cek nya hadena cenah urang ieu henteu aplen di mun didinya aplen bakal disiksa deui bae. Mentek ulah urang ka Gunung Galunggung kos kumaha siksana Gus sia kena siksa ka jeung kumaha di dieu. Ulah urang ka ditu lelempangan ka mana misalna ka Aceh rek tsunami di ditu. Ulang ngayalkeun kumaha si tsunami datang sia kena tsunami sorangan sia ka jeung kumaha. Gampang bae Allah mandek nyen tsunami. Sanunya susu awewe digudekeun aju keluar caina. Wah disemprotkeun paeh na tsunami nya nang. Allah bapak kawasa nyen tsunami tina susu. Ya Allah
selesai Gusti Allah ngabebrah Kangjeng Nabi melalui dongeng kaum Samud dipimpin ku Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam bakal dilanjut ke masih keneh dongeng Kangjeng Nabi Lut alaihi salam. Yordania di dia Palestina tak di dia di tengah-tengah antara Yordan jeung Palestina ilah kaum Kangjeng Nabi Lut. Jadi masih kene Yordan kene ngan jauh hari nu tadi mah Petra kebelah di tuwetan hari ieu mah di dieu. Nah keh urang bakal nganyahokeun tentang sifat-sifat jeung tingkah kaum Kangjeng Nabi Lut alaihi salam jeung bakal dikumahakeun ke kaum Kangjeng Nabi Lut ke urang lanjutkeun minggu hareup. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ahmadu ngucap sebagai Ahmad bin Hanbal ghairuhu lan lian Ahmad minal a'immati saking birang-birang imam walam yathbut li basyari hadza lan wara tetap kadeki basyar hadza ikila basyar sohbatu para rewangan ma Rasulillah semertane Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anna Rasulullah karena satune Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad kubudai ketemen dan pupuskeun ya Kangjeng Rasulullah wa basyarun sahirun ala utai ki basyar iku kan cilik boleh ngucap ya ulama kabeh wa kharafa basyarun lantikun sepaki basyar fi akhiri umri dalam akhir umri basyar wa kana lana ya basyar rajul su'in iku wong lanang kang lain paus tutup ya qaul qala ibnu dawa wa tazabba ibnu dawa kana khatimatu su'in ana pepugasan ki basyar iku pugasan kang ala bid'awati aliin radhiyallahu an kalawan duane kasirina ali moga nilar penuh sepelanu saking ali painam kesatune kalakuan iku lama balaghu samang-samang satu magahu ngali opanam satune basyar wabah iku nyemelawa basyar ibni Ubaidillah ing anak ronone ki Ubaidillah bin Abbas Gala maka ngucap ya Ali Allahumma atil umrahu wa alhib aqlan. Ya Allah muga ngadawakeun Tuhan ing umur ya Basyar lan muga ngilangkeun Tuhan ing akal Basyar. Istajaballahu ta'ala maka membadanan sepuluh ta'ala doa alihin ing doa Sidina Ali fihi ing dalam Basyar. Wa kanat lahu akbaru sunlana iku tetep gadue Basyar pepirang caritaan kang alap bijani bi'alin dalam arasunan wa sahabilan birang sahabat Ali radhiyallahu anhu muga nilar penuh sapa saking gabe qala ibnu dawya wa jazaba ibnu dawya wa lamma zabaha samang-samang sanyemeli ya Basyar saghira ini ingkang cilik roro pakidat umma maka sinepen kesemaka kailangan pombo ke karena saghira Aklahuma ingakale ya kana taqibu kang anda ya iku kandak ya bil masum dalam masumatan syadul asyad lan nalagu ya ing kurang syiran ala kita hijukang ngahudang-hudang ya asyar al-asan ing pirang-pirang ka prihatin wa tabkilan nangis ya nawatubkil uyun lan nganangiskeun asyar ing pirang-pirang netra hatayan dari benas malam-malam nangis sapa anasu manusia. Diritakeun seorang manusia nu biadab ki Basyar Ahmad bin Hanbal salah satu mazahib minal a'immah yang liana bahkan nuritakeun walam yasbut cenah li Basyari hadza sohbatun ma Rasulillah ki Basyar anu ngabunuh dua anak Sidina Abbas eta mah teu pernah babarengan jeung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantaran Kangjeng Rasul pupus wa Basyarun sugir nya nama leutik
itunya di Suriah Bashar Asad nurutan nya nama negara dan negara atau penuh kuno gitu ngaranna cerita sebab negara kuno Syria, Mesir, Israel eta mah negara kuno, Mekah, Madinah, Turki, India eta ngaranna negara kuno. Urang makan negara orang anyar. Termasuk Amerika anyar. Ieu negara baheula. Boga sejarah di negara teh pohara. Jadi teu pernah kana ngabatur ngabarengkeun Kangjeng Nabi jadi lain sahabat ngana mah. Golu cek ulama Bashar di akhir umurna pikun. Jeung nyana mah jelema anu suul khotimah rajul su'i. Cek Ibnu Dahyah tungtungna Ki Bashar Asad khatimata su'i dengan doa Sidina Ali radhiyallahu anhu. Begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar teh mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas. Abbas paman Kangjeng boga anak Ubaidillah, boga anak dua laletik berarti incu Sidina Abbas. Incu Sidina Abbas sareng incu Kangjeng kan berarti digigir. Nah, begitu Sidina Ali nguping bahwa Bashar mencit dua anak Ubaidillah bin Abbas, langsung Sidina Ali ngadoa, Allahumma atil umrahu wa azhib aqlam. Ya Allah, muga manjangkeun umur kaki Bashar, dina sajroning panjang umur supaya dileungitkeun akalna. Masya Allah, doa Sayyidina Ali fastajaballahu ta'ala du'aan alafi doa alin fi ijabah ku Gusti Allah. Umurna panjang. Nomor kedua edan leungit akal, tokoh masyarakat anu luar biasa. Doa Sayyidina Ali manjur edan kan. Ya Allah, kada tahu akhbar sufi jadi Ali wasab. Loba cerita-cerita goreng timbul ti arah sidari jeung para sahabat-sahabat. Pokokna mah geus walah weuh bae geus jadi sampah negara, sampah masyarakat. Urang lamun nyaritakeun sampah urang langsung ngadenge bae gedeng deui kita sia eta pejabat jadi sampah masyarakat. Berarti lamun jadi sampah masyarakat mah nya teh mun di pabrik teh naon garang-garangna? Limbah. Berarti engke pejabat-pejabat mun eureun jabatanna limbah. Baru masyarakat ngomong gitu, polisi mal kebel ge sampah masyarakat. Calon limbah. Lamun teu bener, anu bener atuh biasa polisi, nu bener rapi, abri nu bener atuh rapi. Mantan pejabat anu bener-bener ngelolana jeung atuh bener-bener niatana ade. Iya tuh bagus. Ngan di masyarakat osok aya bebas saking beureun kanu teu bagus. Deukeun mal kebal ge sampah masyarakat. Asana kurang pati telep mun ngadenge masyarakat limbah masyarakat. Sebeuh urang ngadengenakeun kitu. Sebab urang usum limbah. Cek Ibnu Dahyah barang eta Kidahyah mencit dua anak Ubaidillah tidinya indungna langsung sok bakidat umuhuma aklahuma sok kana takifu fil musim nyana sok nangtung di musim haji suku sokna eta sok jadi mencerak orang masuk eta artina make tumun budak mah kaget teh ngaran sawan sebenarnya mun budak sawan mun kolot sok eta lamun belah ditueun sok ngaranna edan itu sotrais tah geus sarua ieu sok kada ieu. Jadi unggal musim haji indungna nyana ngalaguna anu mantak ngahudangkeun kana kaprihatinan anu bakal nimbulkeun ceuri kana mata sehingga manusia nu ngadenge ngalngis. Mana nyanyianana ke minggu hari. Wallahu a'lam bissawab.